Abdi gaduh alo manawi bade duduluran atuh ambuing kulan yang aceng atur nuhun kana panawisna mung hapunten sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa gitunya yang aceng hatur nuhun panginten da dieu teh maksudna mah nawisan picaloneun gitunya mung da kumaha teh yang aceng tinggal atuh abdi mah tuh jalmi bolokot yang aceng gugulungan lagi jeung pacul jalmi bolokot abdi mah jeung aceng jalmi heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap teu aya usaha koreh-koreh cok dahar isuk teu sore saur paripaosna kitu ieu ge tuh tinggal aya sirop ku teu aya gelas dieut we tinu kelerna aduh jeung aceng nikmat ai keripuh mah jeung aceng gitu hatur nuhun kana pangnawisna jeung aceng mung nyaeta kitu kumaha tudanya istri di zaman kiwari mah aduh gitu keun saur paripaosna mah kitu nya ari abdi ripuh jeung sangsara mah da tuman ti leuletik oge teu kitu teu dilubak-libuk ku harta kitu ku sepuh teh istuning kieu we sederhana saya aya ari abdi mah kitu tos biasa ai kahoyong menyakap payuna kitu abdi teh janten jalmi we gitu anu bagja mung saur sepuh teh kudu daek ripuh da geus senang mah moal ngarumas ngan palang siang panginten alo alo amang alo jang aceng anu ditawiskeun ka abdi teh kitu sasarengan jeung abdi teh teu biasa tuman jeung abdi disuruk-suruk ti dungdung saur paripaosna nya kitu sajabi teh eta teh panginten jeung aceng da nya sanes teu hoyong gitu ka istri teh mung nyaeta kitulah ari abdi mah ngarumaoskeun teu aya anu dibanggakeun ti abdi naon oge gitu jauh-jauhaneun ka batur dulur sanak jeung baraya kitu ngabanggakeun abdi pribadi wae oge henteu bangga ka abdi diri sendiri kitu naon margina margi da teu aya nu patut dibanggakeun jeung aceng kitu sajabi ti eta teh jeung acengnya pan ari abdi mah aduh jalmi sepi tina pangarti sepatina pangabisa gitu sok sieun gitu palang siang gitu pipamajikaneun jeung anak jaga teh meuli di akhirat teh gitu kusabab dosana anak dosana pamajikan anu memang teu diarahkeun ku urang dari lalaki mapannya jadi pemimpin keluarga teh lain tibang ukur maraban di dunya tapi maraban dohir jeung batin jeung ilmuna supaya selamat jaga di dunya beh dieuna kalau dituna parat manjing sawarga gitu pokokna mah acengnya punten jadi ceramah ya teh gitu